الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Urang boga wiridan asup ke alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae kumantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka negara jin. Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha numantak Bung Karno mah diberes sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina. Tapi bejana Bung Karno mah cincin hideung semu biru aya mah hejo. Aduh Gusti Allah. Tak urang lamun nyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin. Numantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka negara jin bisa wauh jeung jin-jin hiji. Nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol. Bung Karno ketika manehna asup ka negara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang jaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno. Masya Allah ente kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ye kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun teu boga wiridan ge hiji jeung jin ieu. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna manarurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya bani Adam anak cucu Adam qad anzalna alaikum libas nyata jelas yakin kaulah lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan wahai anak Adam libasan anggoan pakaian Gusti Allah tega bahasakeun lana qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap wah ambalah ya wadimor geus turunkeun atlas gajah depak wah ambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap janteu dina turunna ge meureun urang pararae temantak anzalna bimakna khalaqnahu kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih panai anzalna manurunkeun bentukna kadeuleu inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di segala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana
datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababanku hujan teh ke bakal aya jajadian anu bisa dipake njieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian. Di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangarana rangdu eta ge bisa ku urang dialaan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade eta di jerona sok aju tarareas kana hulu kapuk kapas. Waduh luar biasa produksi dijadikanlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikanlah tenunan jadilah wadimur. Waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari. Can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kabelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kabelah dieuna terus samping teh uluh kagala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Iyalah disababanku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababanku hujan berbagai tatangkalan. Salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar. Kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katilu na cai nomor kaopat na seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh. Napas geus hukak hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jero na pernapasan teh spenek obatna ngarokok eta maksudna moal kebal deui masyaallah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh itu kene mun eueuh cai. Sebab kebutuhan awak urang cai. Awak urang tadi inuman atuh geus. Kitulah. Lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus gadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libas ayuari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam. Nomor kahiji libas ayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisha artina warisha teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minasia dipake ngaginding model wol dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene cai hujan turun ke taneuh kemudian jarara dijukut dan lain sebagainya
didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai di dahar embe sapi munding ontak jadi kuari ngegedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikan pakaian buluna bisa dijadikan pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikan ke uol gitu kene kulitna dibawa di Tangerang, di Bogor, di Cianjur, di Sukabumi, dibawa ke Garut, dibawa ke Bandung. Jadinya diolah terus, diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai. Lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan. Diproduksilah di Garut, diproduksilah di Bandung, dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket. Eta produksi Garut eta. Lamun memproduksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis. Dipakailah di luar negeri saha nu makena penyanyi ternama Elvis eta make buatan Garut sebenarnya calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipakai deh ku Mick Jagger eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipakai deh ku Al Jarreau kulit buatan Bandung eta sebenarnya sia seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit. Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hijina sabaraha hiji salembar gede bisa henteu mangsa 100.000 henteu 100.000 lah ke 100 behelana ulah sok murah-murah loba tukang kulit kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju baik atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 sih sabaraha ada memang hitungan bae heulanan 50 juta sasapi Masya Allah mantap kamu mau tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah kualimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau kurang kuari digoreng pake kerupuk jak kulit pada tadi nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki ulah kadeule senyum jeung bendu baud ulah kadeule itu kene di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji nomor kedua libasa warisa di samping warisawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sergap. Nah 2 macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat nomor kedua supaya tambah
rapi dinding warisa asalna waris mah bulu manuk tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab majaz deui bae walibasut taqwa zalika khair walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara dua pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sauatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding nah di antara nu dua walibasut taqwa pakaian takwa nujang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sauatikum pakaian nu pakai nutupan aurat iyalah pakaian anu khair bagus cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasut taqwa etalah zalika khair nomor kaduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari ieu pakaian perang nu paling istimewa zalika khair terakhir Imam Jalal baga jelaskeun libasut taqwa teh al amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa maka sapari luar biasa bagusna beut ti luhur kahandap manen necis seragam disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dia make kenong wode luar biasa wah sepatu nage herang bisa pakai ngaca dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu teu meunangnya nama aya kokotor tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina wall England wadah ngaput nage geus teh sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura teu beunang sambarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah ieu kadang jelema make pakaian bagus amalna goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa masya Allah geus amalus sholih sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pakai nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaianna lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin di dulu dina zahirna sergap
ditambahanku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawaden zahiron wa batina. Masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah. Kadeleuna disesuaikan, namun nukuru ulah make nomor ceting. Asal aya awalnya kuru jasa, awak tinggal tulang maka pakaianna merecet jasa. Aduh, calanana anu nyitak teh itu kene bajuna, masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianna merecet. Ya mamun aya buah tinggal diajul bae kunyana. Eta karena teu necis. Jadi berarti kudu rada digambringan saeutik. Geus kadel rapi. Nuneuleuna salakina jadi indah. Ede jelema lintung masyaallah susuna geus segede ember. Wow, gede jasa bujurna pohar jas giblek. Waduh, make pakaianna gua gedean atuh mah sarua jeung barongsai. Ya Allah, teu saraga. Jadi dirapi-rapi ku wae potongan ge ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah. Kenah. Lah cek salaki udah cukup aing neuleuh sia bae ge sia rapi bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadeleuna aing mah. Ngeunaheun neuleuh sia tuh. Aju salaki nagekan rapi becak pamajikanana aja asana pangkasepna kakak di dunia. Kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna. Terus si der kan nyambung suami istri masya Allah. Ngeunaheun dititah urang kitu teh. Pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji libasut taqwa. Zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradi. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian. Jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kul naon gitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek. Aya tun tina pitoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam. Eta zaman-zaman baheula. Oh,
datang ka kuari nu alanyar macem-macem eta teh kaluarna mah teu jauh tidak matek jeung istem pangheulana di urang aya istem di Tangerang pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem hebat amat orang tukang sapuna kos kuari besok babe jauh alhamdulillah kiai saya kerja di mana di bandara asa pilot bae penurangnya ngadenge di bandara teh asa pilot bae masya Allah renganan di luarin bandara geus bagus penting digaji bae lah naila kabeh zalika min ayatil dalil kakawasan Allah mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas nu jadi tangkal kayu nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui nya kumaha teh jarara rese nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa kapas di Kalimantan jararadi nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ke Bandung dibawa ke Tangerang jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari kawan nu produksi tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder masyaallah bersyukurlah ka Gusti Allah ieulah tanda kebesaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah ku ari ka pabrik-pabrik tekstil ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dieu diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala na iyalah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah itu tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkan seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut eusina iman atuh ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraho saha nu melakapasna saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ilah zalika khair libasut taqwa tapi batur coba dulu sagedengeun urang beuh make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sia ka aing cek Allah dia tipat cekah lima anima ayat tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho anu teu ngaji mah tuh hese rumatakku ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres nu mondok ke kacaletot bae mau nu teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan eta bahasa model kitab bahasa model majaz bahasa model kinayah deuk kumaha ngahartikeunana degungkeun habak jelema kos itu mondok heula sia ngartikeun Quran mah eta bahasa kitu aju naon maksudna wal iltifat wa yuduna ieu iltifat teh
kos kumaha. Nah engke naon rahasia-rahasiana. Iya tak kahara rese. Aya majaz mursal, aya majaz isyarah. Kemudian dirinya aya alaqah, aya korena. Dih dek ngamajazkeun teh teu sambarangan. Kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya. Masyaallah. Aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke, aya bahasa iltifat. Eta kumaha kos karitu mun teu mondok. Aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan. Tamati orok datang ka paeh bakal di pondok paeh nya nama. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi timimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna engke bisa dijauhan. Tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah hate. Ketika urang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan urang berpikir eta bapa urang kunaon make maksiat di sorga. Lamun tah heula teu maksiat meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan. Aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak. Aju cek nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku. Aju cek tuh nu di kantor meureun aing ge lah meureun tak berpikir kadinya. Ulah ngomong gitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah. Tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam ku urang ku ari dijadikeun ibro. Cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tak kuduna kitu. Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina. Eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana. Dumadak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam. Wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakum syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan. Bere. Sebab setan geus ngancam cak setan teh. Iyo Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan. Digoda sia kuai urang Cikupa. Aing kumpul di Citra. Aing kumpul di BSD. Sabagian anak buah aing di Purijaya. Pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia. Anu dagang asongan ku aing bakal digoda. Anu dagang lapak ku aing bakal digoda. Nu dagang karung ku aing bakal dikarungan.
pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat ka dia aya bapana bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti Tarasub Golkar setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti tangrede kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo ku aing digara roda supaya ka Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh nyaho duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok masyaallah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararecet ge calana-calanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing ting-tingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial da setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae ge sia waduh teh setan sial jasana setan di mana sia tempat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputat, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinana kumu setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajenteun setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha geus supaya ulah kagoda ulah boga hape aja pendig hideug aduh boga 5 aing hape aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ke heula di hareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing ada ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'u human libasahum liuriyahum sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahum pakaianana liuriyahum supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagoda na akhirna atuh katembong liuriyahum sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong ku ari ku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum
nya nama setan apa neleukeun ka urang ngagoda ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuk ka pannyana nyana mah neuleuk ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuk ka setan aya setan mah neuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuk ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setanna teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu aya nyana neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh nyana mah neuleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia sial tak uci ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deket-deketan aja pendek wah inget ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokon gitu sial jata setan nyana neulekeun bae ke belah kulon ke belah wetan ke belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak kerjaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kadek setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ka anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftar ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana da ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di surga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atupan ngeulaeun setan ma innahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana neuleukeun deuk dihareup deuk ditukang deuk digigir deuk diluhur deuk dihandap deuk kumaha bae carana kumaha nyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe dogol unggal poe geus ngasa bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu
ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneu mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi mas bayang maca surat jin di dia hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh asal cicing bage geus teuleut lah di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing mah batur bae di dieu keur zaman kula leutik kene aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeunna bae lah ulah kudu kabelegedag leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nya kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cager kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeun aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia ka ditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awak kurang tiris amat ya awak ya tiris henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah tah udah datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ayeuna wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeuleu jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kodo mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca maca yasin A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak babajikan aku lantet aku nanaon ada di sini maca Quran tipe tin cak kenapa Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sih ada Masya Allah orang bisa deuleuh ke setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan diberi penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru hayang nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta urang aya di nagara jin aya
urang lah di dia kenengan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae kumantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin masyaallah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha numantak Bung Karno mah diberes sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ieu mah hejo aduh Gusti Allah tak urang menyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wauh jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang nyaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno masyaallah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun teu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagaan di Karawang aya nu geus ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajaannan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten wah cuma lain lalagaan mantak urang Banten mah kos jin kasurupan Banten belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede keneh ieu caritakeun urang Bogor urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya wah mutiara emas perak dan lain sebagainya asal daek bae pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti nagara jin dibawa ka urang moal kaduitan ya aya nu ngarewas naon wiridanna cenah kieu sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres bang budak ieu mah ieu setan ke urang nyaritakeun setan jin di nagarana ke di hareup ka mantak asa ulah ngabesan inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu a'lamu bimaradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaitan-syaitan teh sebagai kanca-kanca sebagai babaturan-babaturan sebagai kroni-kronina kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman Katolik teu iman ka Allah Protestan kafir pokona mah Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronikna syaitan kuari lamun lain ajakan setan Yahudi Jamual kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika Jamual urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni urang mah teu daya teu upaya kasimpulanana setan ngagoda
ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae kitu bae. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani mah datang ka iraha ge moal ridaeun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Ke geura dihareup ke sababaraha hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna buah luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban. Wah, kabupati meureun dikenongna. Macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan. Sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacaan umat enggak bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sapencet-pencet dah setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tanotek sia dek ieulah Quran gajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkan diri orang, hati orang, pikiran orang bahwa cak Al-Quran inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca sebagai kroni balad babaturan sobat nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman asa jelema teu iman ka Allah ya ane kafir sobat setan sing hade jeung jelema eta. Tuh kan setan mulai aya tuh idza fa'alu wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahu a'lamu bi maradihi qur aning sira Muhammad yauma yajma'ullah dalam dina ngumpulkeun bakal ngumpulkeun sapa Allah ar-rasul ing pirang-pirang utusan huwa yaumul qiyamah utawa yaum yauma yajma'ullah iku dina kiamat bayaqulu maka ngadawuh ya Allah lahum kadua rasul Taudi akhon liqaumihim kenarahang memelek kadua kaum rasul madza ing lapan madza ujibtum ngapah suwiji ay allazi tegese kang ujibtum den subadanan sira kabeh bihi kalawan ladzi hina da'utum waktu ngundang sira kabeh ila tauhid maring tauhid waktu ngajak sira kabeh maring tauhid kalu maka ngucap ya rasul kabeh la
malana orana waruhiku maujud kadung sun sadaya bidzalika kalawan mengkono uji betum innaka satuna tuhan anta tuhan alamul ghuyub kang banget uningane ing pirang-pirang kang gaib magoba tegese barang kang gaib yang ma'anil ibadi saking pirang-pirang hamba zahaba anuhum alaihi lisyidati auli ilangan nun saking rusul apa ilmu gitu ilmu apa waruhe ing zalik lisyidati aulin kena sangat pakai atau didapatkan lisyidati hauli yaumil kiamati kena sangat pakai wihadina kiamah wa pasihim lan tengah pangehe iya rusul maya syaduna dari karinya aksani ya rusul kabeh ala annahum hingga tatasatuhuna rusul kabeh yaskununa ilma yaskununa iku kana barang kang meneng ya rusul kabeh sabada Gusti Allah di ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim Gusti Allah mun nyaritakeun dunia ke nyaritakeun akhirat mun nyaritakeun fase kafir ke nyaritakeun mukmin nyaritakeun neraka ke nyaritakeun surga kitu bae terus supaya urang teh tergugah teh dek nyaritakeun masalah akhirat Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah dek ditanya tentang dakwahna di dunia ditanya tentang risalahna ditanya tentang pagaweana di dunia sampai ke mana ngajakan manusia sampai ke mana dakwah manusia jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana jeung jawaban umat datang ke mana bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah insyaallah lain bae para rasul cek Imam Qurtubi warasatul anbiya para ulama panggil setelah rasul para ulama dipanggil engke maneh kiai kan baheula urang mana sia abdi ti Balaraja tahun sabaraha sia jadi ulama 2011 zaman saha bupatina Smet saha gubernurna ibu presidenna padahal geus teu dibejaan ge geus aya tulisanana tapi supaya jelas nyata kadenge ku Balerea dipanggil orang ulama mana maneh apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i ditanya salila maneh jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta setahun batur mah masyarakat nu nyaho sia dibere 10 juta bahkan wakil jeung sekretaris teh dibere digunakan pakai naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai tante sia teh jeung digawena ampura lain ampura nu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun hanya kepala MUI bae jeung cabang nu nyaho teh kan jere kieu nyaho aing MUI dibere deui atuh kieu ge sarua aing MUI naon tuh dibere ku aing sesuaikeun duitna kecuali gede geus urusanana urang di sidang
Ya Kiai di mana ya? Saya Batu Ceper. Kiai Batu Ceper di Sidang. Wih bukan Pak. Saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orang. Ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia, bagi-bagi Pak. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebahaya. Panti itu udah gitu menang dijual belikan ayat tela as'alukum alaihi ajro ulah sok ayat nu mahal pakai neangan jang sekupi. Iya bakal disidang ke Masya Allah kuari mangeunangan meuli sekupi, meuli Vespa, meuli BMW, meuli Innova dan lain sebagainya kuari. Wow luar biasa moyah maena engke sia disidang warasatul anbiya bener apa henteu? Insyaallah kari Inggris lamun orang kos gitu Inggris jasa singa deh ulah sok diojol ayat nu mahal ayat nu mulia ayat nu indah ulah sok pake neangan secuil dunia boro leutik gede ge pan eta mah hina minta kapeng peureman mata hatena mun aya jelema dakwah nyeun pasantren tapi tujuanana jangan dunia mata hatena kapeng peureman tama kos itu engke tanggung jawab di hareupeun Allahna Masya Allah berat ka bina-bina kuari mah heueuh we ya Allah ya Rabbi bantak kurang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya ulah komo tamah yang kabeli anu aju aya nu ngeluh ya kula majana magaan ngaji can kabelina naon blon dagang sih yang kabelina naon ulah nyaritakeun nyai aju teu kabelina naon dagang itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh buat pesantren hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti dakwah sih hasil kos gitu dakwah maki alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam eta hebat si Tegwan masuk Islam sekarang si Cunghin masuk Islam sekarang si Cungir masuk Islam eta hebat gara-gara dakwah beneran. Alhamdulillah masyarakat tu tadi teh bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna Masya Allah bunga nu tadi teh bisa salat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadi teh aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sangat terus ka Banten marhaba na teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuning ngembangkeun agama teh yauma yajma'ullahu rusula ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkan ke para rasul yakni huwa yaumul qiyamah poe eta teh poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul payaqulu cek Gusti Allah lahum ka para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk nyahinakeun deuk ngamameleh ka kaumna nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah madza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya teh dia timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah sekelilingna seuneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis ku bisi rempan ku basa aduh kumaha ieu lu adi ngajawab lantaran dijawab salah teh dijawab salah iya tanggung jawab
terhadap umat tentang dakwahnya na nuker ditanya ku Gusti Allah, kan Gusti Allah mah maha uningan. Kau nanya, aduh rempan amat besi salah. Sedengkeun engke kabehan ge bakal ditanya. Nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup, mata nutup, ceuli nutup. Kabeh narutup. Nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota. Liyauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab. Ketika ditanya suku ngajawab, ketika ditanya beuteung ngajawab, ketika ditanya zakar urang kikieu. Ngomong sorangan. Geus teu kudu hese. Ieu Rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab. Kangjeng Nabi ge aya di dinya, Kangjeng Nabi Isa aya, Kangjeng Nabi Musa aya, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, berbagai kangjeng Nabi Lut, Kangjeng Nabi Hud, kabeh Kangjeng Nabi Nus, Kangjeng Nabi Adam aya kabeh di dinya, sugan ngajawab neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim seudeuh ngagebrah-gebrah timbangan geus masang bae kieu. Ditonton ku seluruh manusia imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana. Dek busana di mana tuh? Ya eueuh tekstil ge. Pabrikna ge geus bareak geus kabeh. Geus nu make egle eueuh geus. Nu make geus sataranjang geus kabeh. Masya Allah, bayangkeun coba hiji-hiji bakal jelema di sidang. Kecuali bangsa golongan musyrikin aya bendera musyrikin giring malaikat seuneu nu ngagiringna lantaran armung ka neraka war kaditu neraka leuleuh ka tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin berangkat ber geus sing goleh dek ka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ieu munafikin ieu bendera Golkar aya di ditu caringin aya di ditu termasuk PDI aya di ditu masyaallah. Kangjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah dibikeunan 7 bendera. Kangjeng Nabi diberi bendera hiji dibikin ke Kangjeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq bendera Siddiqin, kedua dibikin ke Sayyidina Umar bendera Adilin, ketilu dibikin ke Sayyidina Utsman bendera itu non Zahidin, keopat bendera dibikin ke Sayyidina Ali, kalima dibikin ke Sayyidina Hamzah, terus ke genep, terus ke 7 bendera. Silakan pasangkan umat kabeh nu golongan Siddiqin milu nu golongan terus berbagai bendera anak buah Kangjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya besi temahi bendera para ulama bendera tersebut dibikin ka hakna masing-masing. Jadi enggak ya kelompok-kelompok hei itu rombongan mana cina itu mui berangkat Masya Allah ngeri eueuh nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah wahai para rasul maya ujibtum kumaha tanggapan umat anjeun kumaha jawaban umat anjeun kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula. Cek para Rasulullah ilmalana teterang abdi mah maksud teterang teh lantaran atuh Gusti Maha Uningan teu kudu nanya ka abdi cek para Rasul isin abdi bade tumaros besi abdi salah ngajawab Gusti abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti
ngajakan ka umat bahwa abdi teh Rasul Gusti. Kaditu namanya ngakeun ka Gusti sadaya-daya ja Gusti Maha Uninga. Aya buku-bukuna di para malaikat-malaikat. Abdi mah besi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana. Teu aya katerang abdi mah. Teu aya kanyaho Gusti hal eta mah. Ka ieu teh lain berarti bener-bener teu nyaho, lain. Lantaran gula deuleu beuh ka dieu neraka, ka dieu seuneu, ka dieu singgalebrah seuneu. Rasul bae saking ku sieuna teu daekeun ngajawab. Eta pangkat Rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah. Lantaran rempan jasa sieun, lain teu nyaho padahal mah. Kangjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal, Kangjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna, Kangjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani, kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna, ketika Kangjeng Nabi Lut diciduhan dicaci baki nyarahun kabeh ge. Ketika Kangjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna, termasuk Kangjeng Nabi Daud. Ketika Kangjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kangjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna, tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kangjeng Nabi Daud. Baroga jawaban masing-masing tapi kabeh ngomongna serempak la ilma lana Gusti teu aya katerang abdi. Sieun ngaharepan Gusti. Urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan. Sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae. Berani bae urang mah terus bae. Digawe encan menta mah geus terus bae. Salat kurang tapi menta malah mah nyawad ka Gusti. Gusti asana kieu amat ka aing. Kurang beberean jadi ka aing mah ka aing mah ya. Hei salat henteu ai kos kituna di wada. Tinggal malaikat ya. Kaya teh bahasa la ilma lana. Naon eta? Hebah ka Gusti. Urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu. Urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu. Lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modal moal diangkat jadi wali. Lamun urang geus teu boga ilmu karak diangkat jadi wali. Atuh bodoh berarti. Tuh sia mah kitu bae sih. Hartina teu ngarasa boga ilmu. Lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu. Ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti nu masihan. Loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bah ja atuh nanaonna. Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot ku Gusti atuh jauh nanaonan. Abdi mah teu daya teu upaya, nu boga daya jeung upaya mah Gusti. Abdi mah teu boga ilmu. Manusia hirup, nanti hirup adipan pamasihan ti Gusti kecil ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi dek aya naonan. Boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tin dia paeh mah paeh bae ku Gusti cek Gusti paeh mah paeh. Atuh ieu hirup abdi teh panu Gusti. Teu ngaku ka hirup, teu ngaku ka ilmu, teu ngaku ka gerak-gerak urang. Nu Gusti sadayana. Istilahnya naon abdi mah gaeng ka Gusti bae ieu mah. Ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka. Henteu Gusti. Besi abdi pajar sieun ka neraka. Belum abdi. Moal mundur saeutik-etik acan. Hayang ka sorga meureun teu Gusti. Andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti, abdi asupkeun ka sorga, abdi bade lumpat dari keluar deui. Beneran sia? Bener. Bung ka sorga. Bung. Teu sieun ka neraka teu. Belum abdi kuari kene Gusti. Eta di dunia teh kos kitu teh. Atuh hayang naon sia? Hayang kanu nyieun surga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi. Dia lamun abdi geus diaku ku Gusti sanajan di kanarakakeun neraka ge moal panas. Sanajan kuari boga mercy, woh asena ge tiis, aya nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareudah. Hareudah. Urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak asena tiis ge hareudah
geus kieu deui kayak ngomong deh geus lah minta hiji bae dua segala rupa untung teu nabrak ge untung teu nabrak asena digedekeun deui cak tina nomor 20 letikeun nomorna 18 hareudang teh anu nanti neraka eta jero mobil teh neraka sebab naon aduh sekelilingna ieu AC tinggal AC tetep bae teu nyaman tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake andai kata atuh rek balik mangga henteu balik ge teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang menang ridho kakak masyaallah iya Karim Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang waduh ieu mah Rubiatul Adawiyah sana ieu mah tis teu kudu make AC teu kudu tis mobil ge tis mobil ge masyaallah rem ge ngadadak bagus henteu endut-endutan. Nah, ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa, masih kene boga rasa pinter, masih kene boga rasa bener, boga rasa bener teh ngahalangan hijab teh. Teu bisa urang masih kene boga rasa bener, atuh enggeus moal naik-naik, moal jadi wali moal. Urang teh dihareupeun Gusti pinuh ku dosa. Gusti batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh, batur memereungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge. Ku dosa abdi nyangakeun sadaya-daya Gusti tah geus teu boga rasa pinter teu boga rasa gagah teu boga rasa sagala rupa berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung Fathul Muin moal jadi wali teh kos kitu teh ji atuh kudu ulah lain ulah tolol sia mah kitu bae heulanan ieu mah keur carita wali kudu dilepaskeun eta pindah alam eta mah alam syariat urang kudu pindah tapi urang bersyariat tapi perasaan kudu dipindah tina syariat kok bisa kitu sih heran atuh pan tadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan tadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh ka sarwiti urang cikup asa duaan bae diuk asa duaan nangkara ka saluhureun nangkub asa handapeun masyaallah perem asa kadeuleu bentak asa karasa tak eta teh perasaan nu kos kitu ketika urang diputuskeun cinta greget nu aya teh greget perasaan ngaranna tak ieu ka Gusti Allah teh ku perasaan lamun Gusti ngadamel langit Gusti ngadamel bumi di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi izin amat abdi mun nonton TV Gusti lantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi izin amat mun abdi ngridit cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun kok make jeung maksakeun teuing izin urang teh ka Gusti mulai kerenyed izin boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon pandeuleukeun bae di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu neuk buka kasur ge ke kasur gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu dia isuk pagi atau mah abdi teh bakal dikubur lah eueuh nanaonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh bae Gusti ngan make kasur sak malaikat blon ditanya ku pamajikan kaji ku aya sare ku ada dihandap bae lah aing geus tasawuf caki uci ge cak pamajikan karena kuari bae tasawuf isuk pagi teh ditanya di gaji atuh ulah sok dihandap ka luhur kunaon teh kunaon sih yang dihandap bae tanya dia menang saminggu deui ji baka haji beneran ieu masuk dihandap bae kok sarena dihandap memang kumaha itu beneran eta nuturkeun surah ki uci apa lain kunaon cak dukun cenah ge lamun dihandap mah moal kena teluh tuh berarti kan geus lain tasawuf deui bae tah eta orang Cikupa mah kos kitu tah aya dihandap nurut ka dukun geus macem-macem eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana
Masya Allah tah la ilma lana teu aya katerang Gusti abdi mah nyangakeun sadaya-daya. Andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti dakwah Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyangakeun sadaya-daya. Adapun abdi ditaros soal umat soal kaum kumaha jawaban-jawabanana atuh nyangakeun sadaya-daya lantaran innaka anta'allamul ghuyub. Saenyana Gusti mah anta Gusti Allamu sigat mubalagah maha sagala-gala uninga maha terang Gusti mah kanu gaib-gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tamah tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul tak eta teh lain rasul nu ditanya mah Kangjeng Rasul para rasul nu dimaksud nama umat pan umat mah ngadengekeun. Ketika ditanya wahai Isa abdi Gusti anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun Gusti kumaha jawaban umat anjeun kaum anjeun nyangakeun sadaya-daya abdi mah teu aya katerang upami ditaros soal umat abdi mah teu terang pan umat araya neuleukeun ngadengekeun ta eta teh umat nu boga perasaan nu umat nu boga perasaan nurut teu nurut ka Kangjeng Nabi Isa ngaku rasul ngaku nabi atau ngaku pangeran umat tak ieu teh nu dimaksudna mah deuk ngamemeleh deuk kajejeleh deuk ngisin-ngisin ka umat para rasul padahal mah nu dijejeleh nama umatna nu ditanyana rasul nu ditanya rasulna tah ieu teh nu ditanya nama Kangjeng Rasulna para rasul nu dimaksud nama deuk gacacan deuk caprok malaikat teh deuk jiksa umat da teu nurut kana ajakan-ajakan para rasul. Begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna alhamdulillah ngacung ngajawab sorangan umat teh ya Allah abdi umat Kangjeng Nabi Isa abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti. Abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihissalam. Cak anu sabagian deui Gusti abdi mah henteu. Abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh. Pan bisa disebut pangeran, pan aing pangeran mah. Isa abdi Gusti. Mana di pangeran-pangeran apakah bate ngaku pangeran? Abdillah ilma lana. Terang abdi mah nyangakeun bae. Coba umat bae nu ditanya. Tanya umat. Cak umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa, ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran. Ja Kangjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul, sebagai utusan Gusti. Abdi nu percaya jeung abdi nu iman. Ai itu ngaku pangeran. Salah sih itu, ngadu masyarakat jeung masyarakat. Antara P3 jeung Golkar ngadu. Teu kudu hese-hese ditanya rasulna umat nu ngembut. Iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna. Tanya deh Kangjeng Nabi Isa, cenah mana pernah ngaku ini Allah nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang ja abdi mah aya ge ini Abdullah. Kadengeun aku nyana meureun ini Allah nyangakeun sadaya-daya cak umat teh. Hi, pugunya lama ini Abdullah abdi iman jasa jara mah hamba Gusti. Cak anu mangerankeun ribut didinya. Ribut eta baget teu mahisa tahun 2 tahun urang encan katanya. Encan Kangjeng Nabi Musa, encan Kangjeng Nabi Harun, encan Kangjeng Nabi Daud, encan Kangjeng Nabi Sulaiman. Duh, cak urang Cikupa urang mah pangpandeurina angel. Angel cenah urang mah ieu. Kulantaran karunyaeun Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad mah umat Muhammad heulakeun mana urang Cikupa abdi sangaran soleh abdi bela bukuna pan main kartu balulu ya heulakeun geus mangga diheulakeun ka mana Gusti neraka pan abdi soleh soleh ge ngaran doang buku sia KTP doang si soleh neraka cak si soleh alhamdulillah kunaon jamu deh diheulakeun deres bae cenah sakieu teh pokona ka surga ka neraka diheulakeun mangeuneun bae pan diheula-heulakeun urang Bojong, urang Cikupa, urang Blaraja, brus
Masya Allah Rasul di BAP